Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bae ayana wilujeng sonten wilujeng patepang dangu deui sareng aki. Tangtosna di acara anu maneh nyaeta dongeng panglipur kalbu. Tanapi dongeng pang beberah manah. Pamirsa, urang ngeureuyeun neraskeun hanca nu katunda. Hiji carios anu judulna Jawara Gunung Burangrang. Ya dongeng rekan aki nyalira. Didongengkeun oge ku aki, mugi-mugi katampi kalayan kapingahan atuh. Tiasa janten panglipur kalbu pang beberah kana manah pangrepeh kana hate. Sadacan aki medar dongeng pamirsa kangge nu nembean manco nu nembean ngadangukeun mangga ulah asa-asa di subscribe wae nya ditoel palebah tombol loncengna supados naon cenah ki supados aya warta tanapi bejanya notifikasi kana HP-na sewang-sewangan upami aki raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi atuh sadayana dipaparinan kasehatan, lahirna sinareng batina, dijembarkeun manahna, digampilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina balaina. Amin amin ya robbal alamin. Sabaraha yang kolong kana waktu urang teraskeun bae hancana urang hamparkeun deui samak kabuyutanana. Par samakna sor es goyobodna pemirsa mangga kaparayun sadayana prung hawa karasa beki tiris. Anjing babaung melewung di kajauhan. Tibalah imah anu keur kahuru ku seuneu di sisi lembur Ciwaruga. Hawar-hawar kadenge aya sora budak anu keur ceurik. Sorana teu pati jelas da kalinih ku sora ting dorok-dokna kai bangunan imah anu kaduruk ku seuneu. Di hiji tangkal kihyang tina dahan nu pangluhurna hiji bayangan bodas keur ngadedengekeun datangna sora ceurik budak. Siap eta bayangan teh muru kana wangunan imah nu keur ngababala ku seuneu. Brus labas ditepas terus ngaliwatan tengah imah langsung moro ka jero kamar. Tetalangke budak awewe umur 4 tahunan anu keur ngadingdiut cerik teh dirawu ku eta bayangan. Blesat ukur sakilat eta bayangan bodas ngablesat ninggalkeun eta wewengkon nuju ke arah belah kaler rada ngidul ke arah ngajegirna Gunung Burangrang di tengah poekna peuting. Gancangna carita 15 tahun disaprak kejadian begal di imah kepala kampung Ciwaruga. Di suku Gunung Burangrang aya hiji palataran anu resik tur enah katempona. Hiji situ anu caina biru bakat ku herang katelahna teh Situ Lembang. Teu jauh ti sisi situ belah wetan aya hiji wangunan imah anu basajan naker. Leuwih pantes nage lamun disebut saung pangreurehan atawa saung ranggoan kusabab ukur dijieun tina dahan-dahan kai garing bari luhurna ukur di hadeupan ku daun kirai garing meunang nalian ku hinis awi. Di sabudereun eta tempat loba pisan tutuwuhan kemang
aya kembang ros, kembang sabatu, kembang kertas ngan lolobana kembang mawar bodas anu seungitna nyamuang ngelehkeun kembang-kembang sejena. 15 depati mah kabelah kenca aya palataran lega anu lidig daya jukut-jukut acan katempo saurang wanoja rumaja putri saurang mojang merenya keur hut-het ngalatih jurus-jurus ilmu bela diri. Gerakana gesit rancingeus sabulut ka kenca gajleng ka katuhu sakapeung ngajaul ka luhur bari teu poho suku jeung leungeunna metakeun jurus-jurus silat anu aheng. Hiji waktu manehna ngawangun kuda-kuda pangkuh suku kenca kahareup adi suku katuhuna ka tukang rada nyerong ka katuhu. Leungeun kencana meureub ditarik ka tukang dilebah cangkengna. Adi leungeun katuhuna meber bari kunyam-kunyam ngarapal ajianana. Aya cahaya bodas nu mancar kaluar tina dampal leungeunna anu meber. Hiat bari ngajorowok awakna ngablesat muruh hiji batu cadas anu aya di sisi lapang. Dampal leungeun katuhu teh diheumatkeun hiuk calager. Coro batu dihanca ku dampal leungeun mani ngajalager. Leungeunna lain leungeun samanea da dieusi ku tanaga jero anu teu kaukur tingkatanana. Mimiti mah batu teh teu kunanaon. Utuh we cara tadina. Nah adi barang si wanoja malikeun awakna rek muruh ka imah rangon adi puruluk teh batu cadas teh bubuk. Jadi koral lembut pisan. Alus pisan mawar alus ini boga murid kawasia. Jisora nyekikik seuri ti jero imah rangon. Yap ka dieu mawar nini aya piomungeun. Sambung eta sora si Nini anu make jubah bodas. Bari mamawa iteuk hoe. Pangawakanana jangkung begang geus rada bongkok. Tapi sorot panona galak bari rancingeus gular-giler. Kiwari duanana pahareup-hareup diuk dina bale anu dijieun tina awi hideung. Aya pikir saya naon atuh Nini guru teh palai dipang morokeun mencek atanapi palai dipilarikeun lalab dakokak atanapi palai sipaheun panginten. Wanoja anu disebut ku si Nini mawar teh muka carita. Lain hayang ngaon gigi mah kieu ya nyai. Hidup teh geus cacap ku guru di Nini. Dina wangsa 15 tahun sakawe pangabdian Nini kabeh ge geus diturunkeun diwariskeun ka hijab. Geus wancina hijab mayar hutang ka jalma-jalma anu geus nandasa kolot hidup. Cah ieu hiji karembong bodas pusaka ti Nini anu bakal diwariskeun ka hidup. Gunakeun sahade-hadena. Ceuk si Nini anu katelahna teh ngaranna Nini Uti. Kawentar si kalong bodas Gunung Burangrang.
Sumuhun nini. Hatur nuhun pisan kanyaan nini katampi pisan. Mawar getos kumejot hatete. Hoyong males pati ka begal-begal anu tos nandasat Kanjeng Rama sareng tuang ibu. Da apal keneh anu saurang mah codet tina irungna nepi kana pipina ditulih ku bedog pun bapa. Walon mawar. Nini Uti nyarita deui. Safi mangkade lamunna musuh geus saluk sumerah diri ulah ditandasa. Sabab ajaran nyinyi pancangnya nyasa musuh nu geus rah bongkokan. Turuyna sarirang ke ngumbara teh ulah make ngaran Anggraeni. Tapi pake ngaran tinini nyaeta Mawar Bodas di Gunung Burangrang. Mawar Bodas ngahuleng sakedapan tapi terus unggut-unggutan bangun narima kana piwejang nu jadi guru. Mawar Bodas ngilikan karembong Bodas. Didinya aya tulisan guratan angka 8 hiji. Pok Mawar Bodas teh tumanya ka guruna. Dupi ieu dina salenang Bodas teh aya guratan angka 8 hiji. Naon hartosna teh nini? Nini Uti sikalong Bodas Gunung Burangrang nyerengeh nu teh mau ngukur 2 sesa huntuna anu geus hideung balas ku nyeupah bae. Kia eta teh nyai. Eta angka teh lain angka balak. Oge lain kode buntut. Tapi ngandung hati 8 teh nyaeta dina awak manusia aya 8 liang anu sakabehna teh aya gunanya. Nyaeta 2 mata, 2 liang irung, 2 liang ceuli. Hiji waham, hiji liang kahampangan, jeung hiji liang pamiceunan. Cah, kasalapan yang eta bisa jadi manfaat oge bisa jadi mudarat. Kumaha anu hiji nyaeta hate. Cah hate anu bisa ngadalian kena sakabeh liang. Panon udah satempo-tempona ari lain temponya nya. Ceuli atuh ulah sadenge-dengena ari lain dengeunana. Kitu oge bibir irung jeung liang-liangan sajena. Sajawa eta angka 8 teh ngandung hati aya 8 manfaat dina hiji karembong. Nyaeta bisa ngalolongkeun panon ku kabutan hawa panas. Bisa oge ngabudegeun ceuli ku sambaran anginna. Pokona bisa ngarusak fungsi 8 liang nu tadi. Akan hidup ge pernah diurukan ilmu nalin. Ceuk Nini Uti panjang lebar. Sumuhun Nini. Kumawar bade diastokeun pisan sagala pajangan ti Nini. Ilaha atuh kedahna Mawar mimiti turun gunung teh. Walon Mawar deui. Isukan we, isuk-isuk ayeuna mah geus purit. Hanguran mah kaitu jahar heula. Aya keneh laukan saeulah deui. Saur Nini Uti. Nutup caritaan. Mawar ukur eungeuk tuluy leos bae asup ka jero imah ranggon. Sore eta angin leutik nebak dangdaunan layung beureum di belah wetan hibar cahayana. Nambahan kaendahan di suku Gunung Burangrang. Kocapkeun isukna. Paso sore di jalan aspal anu berasna ka dayeuh Cimahi. Hiji wanoja geulis make papakean singset kawas lalaki.
warnana sing sarua bodas. Kampret jeung bajuna sarua bodas. Make kurudung oge sarua warnana bodas. Keur lempang ngalenghoy bari tonggoy mapai jalan panonna teu leupas nitenan aspal anu pinuh ku cileuncang sesa hujan tadi beurang. Zaman harita mah di jalan teh masih keneh rehe sepi pisan ku tutumpakan. Bener ari jalan mah jalan geus aspal geus ngabulungbung tapi na kitu kenca katuhun jalan teh baralanaker ngagigidik tatanggalan jeung eurih mani raremet. Ramena tutumpakan teh ngan isuk-isuk nepi ka tengah poe geus sore mah langka aya nu ngaliwat. Sabab teu pati aman sok loba begal anu ngahaja megatan jalma. Barang sok si wanoja anu taya lian anggrayani alias mawar bodas gunung burangrang tepi ka lebah tutugan parongpong. Kadenge sora anu rame bangun jalma-jalma nu keur galungan ngadu jajaten. Breh kabireungeuh ku mawar teh aya 3 jalma make papakean sing sarua hideung. Keur ngarepuk ngoroyok saurang jajaka anu make papakean pangsi coklat di baju pulas gading. Salah seorang begal harita ngahumbatkeun ngolokna atawa bedaugna ngarah kana sirah si jajaka. Si jajaka ngagentak cingkrak si begal anu pos pangadekna nyabetkeun deui bedaugna datangna nyempong di belah kenca ari baturna nu saurang mah sarua narajang ka si jajaka ku seseukeut bedaugna. Si jajaka rikat muterkeun bedaugna ti kenca ka katuhu. Hiuk belenrang 2 bedaug begal sakaligus ditakis ku bedaug si jajaka. Aya Jumadi sia, manya 2 urang teu bisa merenan saurang budak oleleho. Era tuh euy. Ceuk kapalana ngagorowo. Manehna mah teu pipilueun, ukur lalajo. Ngajakikeun sina lieureun heula. Sina jadi bagong bayangan heula. Ceuk Jumadi anu pangawakanana rada rengkung tapi na jangkung. Ngahehe tambah era meureun. Sebrut deui manehna teh narajang. Petalakuna estuning garang naker pedah ngarasa era ongkoh ku jajadugna. Si jajaka teu kudu mani cingceung ngabagi panenjona. Kurang rangcing geusna mah hanteu tadi oge manehna geus tatu. Tangtuna ngajolor dihakan ku seseukeut bedaug anu ting hariuk galak pisan. Hiuk. Bedaug Jumadi teh dina wangunan curus heulang nyamber anak hayam rek narok kana sirah. Kolebat bedaug Kimaman baturna Jumadi nyerepet ti katuhueun. Lep si jajaka nyumputkeun awakna corelat manehna ngacorelat ka gigireun Kimaman bari nyamberkeun bedaugna kana bincurang musuh. Nurek dibajeg rancing geus keneh manehna ngagentak ngejat ka tukang bari ngarubah gerakan bedaugna ngahiuk rek nigas beuheung. Sedangkeun Jumadi kapaksa narik bedaugna kusabab bisi ngahakan batur sorangan. Handem ka teman, handem, ceuk jadugna ngomandoan. Si jaka nu keur diincar beuheungna ku bedaug Kimaman ngagentak ngakilek. Malik bari nakiskeun bedaugna sedangkeun suku katuhna sakilat ngawangun jurus ciawi tali ngajejek dada lawan anu ayeuna ku manehna geus kanyahoan ngaranna teh Kimaman. Prang 2 bedaug diadu bareng jeung eta awak Maman ngadayak ka tukang teu kuateun nadah dampa suku anu jadi musuhna. Hiu jedak. Wut cebrod. Urup kenca si jajaka nyayang kana gado
teu anta parah deui atuh maman ngagedebut nang karak bengkang. Tarok kayaknya babatokna Jumadi, tarok, ceuk kapala rampok. Marentah deui ka anak buahna. Jumadi nu diparentah teh gewat ngajol ka hareup bari nyampekeun badaugna dina gerakan malang putung, tapi si Jajaka leuwih rikat nyerong bari ngahantemkeun badaugna kana badaug lawan disusul ku sepakan suku dina ulin jurus sepak kuda bager nu diarah teh memuncangan nu jadi lawan. Orokaya Jumadi ngagiwarkeun badaugna bari tuluy nyorocos ka handap rek dipake mapag suku musuh. Si Jajaka ngagentak ngarubah deui kuda-kudana nyerong 15 derajat ka belah kenca bari ngabarengkeun awakna ngareundeuk. Si Jajaka ngulawitkeun badaugna pikeun nyabat ka kampongna Jumadi. Pangadek Jumadi ku manehna teu dipirosea ieu da geus ka judi atuh ka mana deui bakna ari lain kana tempat kosong mah. Atawa Jumadi pasti ngejahat da sieun si beuteungna budal badil ku seseukeut badaug manehna. Teu salah hijiran si Jajaka teh Jumadi gentak ka caul ka tukang pikeun nyalametkeun beuteungna geus puguh pangadekna mah poos lantaran sasaranna ngadadak ngaleungit. Si Jajaka terus nyusul tepus ku peureup kenca dina tenggeulan bayu saketi. Bobot tenggeulan nu aya 100 katina teh teu anta parah deui. Ngageduk ngahancakan dada musuh. Wara! Curalit kedebut. Jumadi nambru ka tukang barang rek hudang karasa dadananya nyautan bari dina sela bibirna ngalai getih seger sigana mah dadana tatu di jero. Barake si Jajaka ngarenghap narik napas. Teu kanyahoan deui dina gerakan nu kilat kacida si kapala rampog. Jajadugna begal teh geus naraja ngagunakeun jurus badak cihea. Dua peureup pauntuy-untuy datang ngacebrot kana sirah jeung tonggong si Jajaka. Aduh! Si Jajaka ngacungkel labuh nang kuban dina lemah sirahna karasa lieur lunglang tetampuan ranyai kararoneng. Teu ngangkekeun deui si kapala begal ngangkat suku jebragna. Maksudna mah rek ngaranggahkeun sirah si Jajaka dina kaayaan kitu hiu cedak. Aduh! Si kapala rampok teh ngawowong bari nyaklan sirahna. Pengajar sia, aduh, saha sia, wani-wani nyolong laku ka aing hah, can apa ka aing hah, aing yo, Ki Buyut jagal pati kapala rampok anu dipikasieun di wewengkon ieu. Pengajar sia, aing manileunang kieu. Ki Buyut ngacaprak nyarekan. Kebenaran kuring teresep ka sabangsaning begal kawas anjeun sabatur-batur. Kadenge hiji sora halimpu ngawalon mani genre breh ku Ki Buyut kabireungeuh aya wanoja hade rupa make pakaian sing sarua bodas keur ngajaga hareupeun pisan manehna. Benceuh bikang mending geus ya ngilu we jeung akang yuk ku akang rek dibere kasenangan. Ceuk Ki Buyut bari bibirna kutap ketap kawas ucing ningali pinang. Nah tuh karake bibirna teh balem ari hiuk. Si wanoja nu taya lian maor bodas teh nyebrutkeun paneunggeulna. Angin tenggelan tiis karasana Ki Buyut ukur nyerengeh sangka anana mah pirage peureup awewe moal sabaraha kakuatanana. Sok pilih kayaknya nyai. Usapan awak akang nu belah mana heug sok tah kayaknya. Ki Buyut ukur ngajaga percaya diri kana kekuatan awakna. Ai hiu cabrod. Tenggelan mawar nanggal kana dada.
Orolo ki buyut teh sapada harita ngutahkeun getih lalamani lalamaran. Parona buncelik nahan kanyeri kudu prukusak ki buyut nu kawentar jago teh. Ngan sageprakan namru ku pangawasana mawar bodas. Bawa balik cijedug anjeun teh. Awas sakali-kali deui panggih keur ngabegal ku kuring moal dibere ampun. Ngarti aranjeun? Cek mawar bodas. Nyarita ka Jumadi jeung Ki Mamat. Bari teu nembalan deui dua anak buah Ki Buyut gewat mayang awak Ki Buyut bari langsung arinit ti eta tempat. Kari si Jajaka nu olohok reuwas tur kasima ningali pangabisa mawar bodas anu sakitu hebatna. Hatur nuhun Nyai, akang teh tos disalamatkeun dupi Nyai teh sahanya sareng saja bade ka mana si Jajaka muka carita bari nyalongkrongkeun leungeun katuhuna. Abdi pun mawar ti suku Gunung Baru Burangrang. Ari tujuan mah teu aya anu dituju mung kitu we ngalalana sakaparan-paran. Walon mawar bali gelenyu we maledog ku imut anu kareueut. Nepangkeun nami Akang Rahmat ti Cipanas akang mah. Meuih ti Subang parantos ngical bako di dieu kalah dipegat ku begal. Untung aya Nyai anu haat nulungan cek si Jajaka ngawanohkeun ngaran bari tetep ngasongkeun leungeunna. Gap leungeun Rahmat jeung mawar patarema teraya rasa nu ngageter sumarambah kana bayah. Kana bayahna Rahmat. Sakadapan mah duanana ukur papelong-pelong. Saat mawar narik leungeunna ari Rahmat kalah bareubeu rada era parada pedah manehna kalilaan nyekelan leungeunna mawar. Nyai urang sareng we atuh sareng Akang ka Cimahi. Bilih kaburitan manten di dieu mah paroek bari geueuman. Ari tos di Cimahi mah gampil urang ngobrol deui. Mawar ukur ungeuk da emang daya tujuan nu pasti reka mana. Tujuanna ukur hiji neangan rampog anu codet beungeutna. Atuh geus kitu mah beral saduana leumpang ngidul mah jalan aspal nu berasna teh ka arah kawadanaan Cimahi. Dina kayan kitu kolebat jeleg ngadadak aya nu megatan ka Rahmat jeung Mawar. Atuh duanana langsung ngaraneg deui. Si horeng nu megatan teh saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum, leungeun kencana ngelek boboko, sedengkeun leungeun katuhuna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Heup. Ulah waka arinit ye sateu acan jajan awug ibi tah geura. Awug ibi mah amis raos kareueut matak dedeun bari jeung haneut keneh tah ieu ku kurawu. Sok ieu di jajanan ieu kasep Ujang Nyai. Dede. Para pemirsa kabujang dongkap iwas sarwitina nya. Pemirsa sadayana urang cekapkeun heula tu dongengna dugi ka dieu, urang teu neuneun heula di handeuleum sieum geus sampeureuun urang tuna di Hanjuang siang geus sana laeun lalampahan Mawar dina carios Jawara Gunung Burangrang. Hatur nuhun kasadayanan parantos satya manco satya ngadengkeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng Aki. Panginten sakitu heulanya nu tiasa kapihatur. Aki namit mungkur pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancar.